Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng ce. Alhamdulillah kanggo ditayina tiasa nepangkeun deui. Sata acana dipedar ieu carios sim kuring nganuhunkeun kasaha wae di mana wae tos ngadangukeun mugia dipaparinan kasehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina amin. Tong hilapnya di subscribe, like sareng komena hatur nuhun. Dinten ayeuna teh urang neraskeun deui hancananya ngaronda desa dina serial Munjung bagian katujuh. Kumaha atuh lajengna ieu carios wilujeng ngadangukeun. La ilaha illallah panyana teh geus beres geuning. Nah teu aya deui kitu talatahna akangna. Aya mbok. Aduh kuring teh rada era nepikeunana ieu teh. Da eta atuh make aya implik-implikna sagala eta teh. Pribumi ngesot diukna rada ngadeuketan. Pok we atuh adi ulah asa-asa nya mengpeng barudak teh moal ngadengekeun atuh. Nya mbok kieu atuh ye. Saur akangna dina handapeun parako teh aya artos duka sabaraha eta teh. Nya ku embok kudu dicandaknya ari implik-implikna teh tawarat balaka nya bisi pajarkeun kumaha we atuh mbok ngomongna kuring teh kajeun atuh kieu-kieu oge kajeun amanat teh kudu ditepikeun nya bisi ditagih ke ku alif katanyaan ku dewata. Mohon atuh ari kitu onaman mah mangga tapi mbok ulah nyangka awonnya ka kuring nya kuring ben dadarma atuh darma ditita puguh wae moal atuh ujang mangga gerah saurkeun. Mohon artos anu dina handapeun para kotea saur akang cenah kudu diduakeun sareng jeung abdi kitu mbok. Alah heug teuing atuh mbok oge geus cop we dina hate nya rek atuh diduakeun ke da sarua ieu mah jeung nimu ngan pepeujeuh we atuh ieu anu dicaritakeun teh nya ulah batus kanulian. Isuk atawa pageto nya parako teh urang bongkar we atuh jeung duitna urang parokeun we nya. Mohon mbok dibuktikeun we atuh nya kitu mohon atuh. Tah nya lamun jadi urang jadi tukang mawa talatah mah bangsa nu kieu resep euy batur anu munjungna urang milu untung euy lumayan gede jigana mah duitna nya duit anu munjung mah gede sugan. Apan Mang Uham kamari kawiwirangan deui nya aya nu nyarekan kokowo lain Mang dicarekan teh. Nya kokowo nya Mang nya pedah naon atuh make dicarekan Mang teh. Yah dasar atuh kubu mah kitu wae Itu ngalalap
nya kalepasan atuh repe repe Mang Uham bisi ngambok Kan wae atuh karunya tuh matunduhun manehna teh geus dagang tadi jiga namanya tuh nus heuai wae geuning Mang Uham. Aduh kunaon atuh Mang make dicarekan kamari ku kubu. Nya Mang Uham teh kerjongjon wae ngarekuk nya nanggung buah ditomo teh lebah warung peti dipapag we jeung balon kudana 2 kuda belang anu tumpakna teh euy ka tembok baju hideung ari Mang Uham teh cag we nungguan tuluy ngeureudkeun kahar Ki mas cenah moal talatah kanu di lembur. Nya nu tumpak kahar ungah ringeuh kitu nya talatah naon kitu nya. Ih, bisi we atuh. Kamari lah dicarekan gara-gara eta. Aduh. Maklum atuh, jelema mah euy, loba salahna deuleu. Loba salahna jelema mah. Wajar we atuh salah mah euy, mana naon lain. Ejong kawantu lah moal meulih deui lain kitu euy. Naha atuh majar moal balik deui. Sanes deuleu euy, geus nepi kana janji, kudu ka ditu tah. Yeh. Aya-aya wae. Geus kitu teh molotot dulu euy, nu teu pakahar teh bari nunjuk-nunjuk ka urang, nyarekan dulu. Padah eta make kuda belang. Aing euy disangka rek balik ke pemunjungan dulu. Lain dewek mah euy, balik ti pasar. Ngan eueuh atuh. Eueuh deui beca, aya we kuda belang teh euy. Nah atuh disangka munjung dewek teh. Teu dewek mah euy, teu rumasa munjung. Teu rumasa euy, teu rumasa. Mang Uham saha nu percaya atuh Mang. Yih, maneh mah euy. Dewek mah teu munjung deuleu euy, teu amit-amit pan apal sorangan maneh ge euy. Dagang teh euy, kieu geuning, lamun munjung mah deuleu. Mobil alus, HP alus, motor alus, tuh tingali atuh euy. Sepeda ge ruksak deuleu euy. Gitu cenanya. Mang Uham balaham belehem menta dihampura tuluy ngekeng deui nanggung buah. Tadi nama euy wing susuganan we atuh. Cara tukang samak teh geuning. Ayeuna oge teu kaop euy wing mah. Kaop manggih kuda belang deuleu euy. Sok ngajaran teng teh ngawaskeun we sak sleudeng deui euy. Sakedeung deuleu. Kan bae atuh kuda belang mah euy. Eueuh deui deuleu euy. Nya Mang duh tiris kieu atuh. Cik auduna atuh mana Mang? Ih, aya yeuh sabatangeun kan udad-udud wae atuh maneh mah. Nya Mang duh tas dahar bieu yeuh sampe. Geuning eueuh dahareun geuning mah nya. Di gardu teh warna naon geuning teu iseun. Maneh mah ulah sok sagala teng diaji atuh, kan bae lah malum di ronda. Nu ayana ge pantu kokol dulu euy jeung panakol. Tah cenah si Wirja gerang ngomong atuh ja, lain ieu wae atuh maneh teh ngebetem. Kacida Mangnya. Hayang beunghar teh nepi ka loba nu paeh nya Mangnya. Bogoh atuh anu nungtu tripuh mah anu nyupang eta teh Mang, anu nyupang. Kaurangkeun mah atuh kadenge tah nu nyupang teh nya nu kumaha kitu Mang Arta nyupang teh kumaha?
Anu itu mang munjung kana cupang siluman monyet eta teh mang siluman monyet. Kapan jadi beunghar atuh? Nah, disebut nungtu tripu geningnya maneh teh arta. Lain lipu loba urusan eta teh mang atawa urang ripuh ku eueuh ieu mah ripuh we ku aya tunggirna mang bajangan jadi buntut. Nah anya mang. Aneh geningnya make bisa kitu. Panyupangna deuleu ka monyet meureun. Monyet mah pan aya buntutan lain euy. Aya gedean mangnya. Sok aya wae ieu teh nya dongeng teh duh. Nya kumaha atuh mang? Dongengna nyupang teh duh, sok atuh gerak caritakeun lah, keun bae lah ieu mah. Hitung-hitung hiburan we nya. Ye dengekeun gerak. Lamun orang munjung kadinya biasana kakuncen we heula tuluy dianter ka tempatna. Urang teh kudu rebo we babawaan euy. Babakuna mah yeuh congcot deuleu euy. Jeung kadaharanna teh rupa-rupa. Naon bae bangsa bubuahan seperti cau, bonteng, jagong, jeung salian ti eta kudu diperlukeun teh euy. Sabab sok diboro-boro eta teh. Gening buah-buahannya euy nya eta mah. Amang mah pan ka monyet kabekina nu kitu bubuahan. Moal daekeun atuh monyet dibere katimus mah atuh mang. Heueuh nya euy nya. Aduh, sok aya wae ieu mah nya euy. Terusna kumaha tata euy? Nya anu baris kataekan di lawang keneh ge geus dipapag ku monyet-monyet loba pisan deui monyetna teh mang. Tapi aya nu daekeun jail eta teh mang. Eta monyet kabeh teh jelema asalna teh mang, jelema. Nya eta tadina nu keur marunjung kadinya teh mang. Kadaharan jeung bebuahan teh dipake tawur saware. Monyet anu kumpad-kimpad semu era tara pipiluun ribut eta teh mang cara baturna. Nya bejana teh monyet anyar eta teh boga keneh rasa jelema mang. Gening kitu nya. Siluman ge boga ka era keneh tamangnya. Meureun kitu euy eta mah. Maklum we atuh anyar keneh cenah bieu euy, na caritana ge anyar keneh euy. Sok ta euy. Kumaha tuluyna yeuh, asa rame ieu mah yeuh. Nya tapi ka tempatna teh mang sok nyongcot we jeung kahakanan anu sejen. Pinangka teh diampengkeun we paledug kucen nyeungeut mancan. Pok unjukan sejaba bakti cenah sarta nepikeun maksudna anu ngadeuheus eta teh mang morobot we mapatkeun parancahna mang. Cekroh guk ti luhur teh mang. Leluhur kai kimbandahong mang lungsur monyet anu sejen teh jepe we. Nya kimbandahong nyampeurkeun ta teh yang hareup ka kuncen. Nolo beungeut kawas nanyakeun aya naon cenah euy. Korolang we ku kuncen teh cara tadi dibejakeun. Terus cemun we kimbandahong teh euy nyamot buceng congcot. Am dihuapkeun cepek jedol we pipina. Am deui sahuap jedol deui pipina sambelah deui. Top kana kahakanan anu sejen leos ini terekel deui we kana kai. Rob monyet anu rea ngagimbung teh teh mang recet. Mimitina mah sok-sok we ku kuncen teh dibaginan. Tapi tuluyna
Teu katahan mang gerwe rewot loba pisan teh mang. Ih, loba pisan monyet teh nya. Heueuh nya abong hayang nu beunghar kudu kitu nya. Muja kana monyet nya mang nya. Aduh, rungah ringeuh kitu meureun mang nya. Ih, heueuh deuleu. Kudu luas atuh hayang beunghar teh. Ah, kuring mah embung, embung euy. Ah, sok kadayang kana naon oge moal. Moal euy, moal ah. Terusna kumaha tuh Mang Arta eta Kimandahong teh? Anehna teh mang anu geus bebenangan mundur jeung sakitu we ributna teh eueuh anu mangrebut di baturna teh mang pangabati teh nepi ka ledis ka daun-daun ge mang dipangjorewatkeun lamun kitu nandakeun ka cida we cenah tumari mana Kimandahong teh darajang dinu eueuh milik mah mang monyetna teh kuan kur aya hiji dua teh mang. Sumamona we Kimandahong mah teu tembong-tembong rajeun rea-darea monyetna teu daraekeun teh mang. Kana pangabakti teh boro-boro daek ngaronom parebut diasong-asong oge nya ku kuncen teh teu daekeun teh mang. Jeung daek deui nampanan mah kalang kejat euy. Nah, aya oge nu daek cenah nampanan hiji dua teh kan ukur di ambean mang pamere teh lung we dipiceun. Nah, hanya mangnya euy, make di ambuan heula, pan sarua lain. Duka teuing euy masalah kitu mah dewek mah poekeun. Poekeun ngan jelema teh nya kanu kitu wae Heeh nya mangnya aduh maklum hayang beunghar teh kudu kitu heula nya. Urang mah kieu we biasa. Terusna kumaha ta mang? Monyet geus ngararingkah kuncen mamatahan kanu monjong prak-prakan teh nya di imah sarta we masinikeun perjanjian saliwat 7 tahun mandi samulun sakali sarta baris menang buntut eta na mang sataun sabukuramo di mana buntut geus sarua jeung buntut monyet manehna mang aya nu neang kitu teh mang nya utusan Kimandahong ke Arijol ka pamunjungan rob we dirubung ku monyet-monyet mang di dinya medangkan mah cenah mang dibagiakeun ngahormat kanu anyar datang cul we papakean mah dipiceun rang mulu saluar awak teh jireg we mang jadi monyet. Ih, kitunya gening jadi monyetnya. Abong munjung naji kana monyet eta teh nya. Atuh kana oray jadi oray deui atuh. Kana bagong nya kana bagong deui jadina ge euy sarua ieu oge. Kumaha atuh tah sok atuh tuluykeun euy. Nya geus kitu teh talanjang we lupat terekel kana kai diabringkeun teh mang kudu sejen rek kadeuheus cenah Ki Kimandahong tuluy we dikawinkeun ka urut selir Kimandahong. Yih nya macing dikawinkeun ge euy. Sieun dewek mah komo dikawinkeun kanu kitu banyak. Sieun dewek teh euy. Iya mah aya wae carita teh euy abong dina dongengnya dina dongeng. Kumaha ta euy lanjutna tah carita teh euy. Nya lamun munjung awewe kena teh jadi monyet bikang eta teh mang sarta dijero sataun we jadi selir Kimandahong geus kitu we kakara dikawinkeun oge nya kanu sejen atawa salakina eta teh mang kudu bawa ti lembur.
Sok loba di mang bejana nu meunghar teh nya. Anu tara kapanggih mandi. Eraun eta teh mang. Da sok buntutna cenah geus sajengkal. Lamun diteges-tegesna beungeutna bibirna teh mang sok renyah-renyoh eta teh. Alisna sok rindat-rindat bae. Irung beki demes kadeuketan kana beungeut kunyuk rawun eta teh mang. Nyanya atuh da kanu kitu moal teu moal beda atuh jeung kunyuk raun nya. Tah, hari geus panjang bututna teh mang teu bisa diuk cara urang kagok cenah ku buntut. Geus mes-mes ngusap birit. Ari geus buntut nulak ka tukang eta mang. Yeung astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Mulia tunduh euy. Kunaon mang? Lah, bieu euy, ngimpi dewek teh euy, pikasediheun Di ditu mah Ke dewek mah dirajeng deuleu euy, bieu teh ngimpi dibawa deuleu ka guha. Bat jol ka alun-alun deui, kejus teh dewek teh ditiir deuleu euy. Ku galagar atuh ngagoak lah, hadena we ngimpi euy. Matake atuh. Menundutan mah matong di dieu we atuh tuh di imah matong di pos ronda. Amang mah yeuh hees mah di imah tuh matong di dieu yeuh. Di dieu mah bagian karonda atuh mang. Maneh mah ujang. Capek dewek teh euy, tunduh wajar we atuh. Di dieuna lain atuh make kuda belang gitu mang. Naon wija euy? Sok lalawora maneh teh euy, bisi carekan deui dewek teh euy, ku kubu kamari ge dicarekan gara-gara eta. Nya cek arta mangkungsi cenah ka itu tumpak per baju hideung kitu euy. Iraha si Bagong teh euy nyaritana kagabah siah ka kolot teh. Ontong fitnah deuleu euy. Teu dewek mah teu rumasa. Bieu di lebah warung peti lain disamper mang teh. Datang-datang digejos we rek ditiir meureun. Kan ngomean suhunan bocor raja. Suhunan bocor imah raja meureun mangnya. Sok ngaco carita teh euy. Sing puguh nyarita teh euy, ngarah kadengeun yeuh ku pemirsa. Kadengeun ku pemirsa. Aduh. Pek atuh mang ngadongeng deui lah. Si Arta mah kakara balik tas dicupang meureun bieu teh. Kutan tutuluyan deuleu euy. Make nyupang sagala deuleu. Yeuh, di wetan mah nyupang teh disebutna ngetek deuleu, ngetek. Mang, mun bisa mah atuh ngadongengna teh ulah nu ngopet wae atuh mang, gareuleuh kuring teh, gareuleuh. Enggeus euy, nu ngopet mah mun sakitu we ayeuna mah atuh urang ngadong tu we ayeuna mah atuh urang ngadong. Nya naon deui atuh mang dongengna teh anu resep. Jeung ulah tunduh ngadengikeunana deui pangane garonda teh lilake teh ieu teh. Nya naon atuh nya anu resep teh euy? Dongeng teh. Kumaha tuh ngadongeng teh euy, kieu-kieu teuing dengan hese mending keneh sare deuleu euy. Bang Muhammad temenang dipercaya geuning ari tadi rek ngadongeng atuh mang, ngadongeng.
Yo dengekeun dulu dewek teh yeuh rek ngadongeng. Aya jalan enteng euy yeuh. Enteng manan tinu tadi mah yeuh. Di Bawi ngan jalanna mah poho deui dewek teh. Cek nu nyarita teh asana teh ti Lebah Palimanan teh euy. Mengko ngaler Gunung Bawi nelahna teh pambunjunganna. Mun urang kadinya biasa we nepungan kucen heula teh euy. Anu segala rupa diterangkeun deuleu ke kuncen. Kawasna teh euy tepat di payu di Bawi mah euy. Da tepat di rea tah caritakeunana teh euy. Mang tepat di payu kumaha? Emang amang geus ka Bawi kitu? Maneh mah encan atuh. Tara ka Palimanan bari nage kernaon? Di lembur we atuh geus kolot mah di lembur. Tara ngidar jauh euy geus kolot mah capek lah, capek karasa deuleu ayeuna teh. Masina keur ngora deuleu ador-adoran. Nya atuh terasna kumaha Mang? Balik ka pamunjungan urang teh papanggih euy jeung babah. Urang teh ulah asa-asa mun panggih teh euy. Pok we ka babah pinjem duit dewek teh. Jang pimodaleun sabaraha bae euy diberena we atuh. Tampanan ulah nawar hayang leuwih deuleu euy. Lamun urang nawar nya hayang rada gede meusan mah eta duit pamerena teh euy datang deui deuleu ka imah leungit pupuguh geus kitu mah lapur cenah euy paeh kudu jadi bagong balik ka Bawi hanas beunghar henteu eta teh euy ka Bawi teh nu aya mah kalah pusing beda ka Bawi mah euy kana bagong nya bisi saha wae maneh arta erek ka Bawi we maneh euy. Amang mah kakada ka batur. Sieun atuh bari naon ge naon atuh los teuing ka Bawi. Mending ge di dieu we di lembur jeung Mang pan bisa ngadongeng atuh jeung Mang mah. Aya wae maneh mata. Nya mana ulah jadi jelema mah ulah sok ngarawu ku siku atuh cekolot ge Mang ulah kitu Mang. Deuleu kudu ditarima ku saayana cara urang deuleu euy. Henteu Mang kuring mah lain kitu ulah ngarawu ku siku teh lain narima ku saayana eta teh Mang. Maneh mah arta sok ngagokan lah ngomong teh. Moal pek we Mang tuluikeun atuh hayang nyaho memulena kumaha dongeng teh Mang. Moal ayeuna deuleu euy aduh capek dewekna ge. Kunaon atuh Mang? Waktosna seep ujang. Aduh. Waktosna ka bujang seep cenah duh. Insyaallah enjing atanapi pageto tiasa ditepang dangukeun deui. Pangkinceng ngaturkeun wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi